warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sim kuring jadi sareng rerencangan bade ka Jogja, bade study tour. Ye. Good. Jadi oke, sim kuring sareng rerencangan teh menuju istirahat. Nyaeta rumah makan. Jeung mie baso anu mantap lah istilah nama. Mantap. Atus eta simpuring bade nyampaikeun anu sanesna nyaeta engke di Jogja aya deui mun di simpuring atas suara saya sakitu. These are the times that we've been praying for. These are the moments that we will not forget. This is the life that we've been waiting for. I wouldn't change it for nothing. These are the times that we've been praying for. These are the Rencangan bade angkat deui ka perjalanan anu tebih pisan ka Yogyakarta. Aduh, mantap pisan perjalanan. Sip lah Jogja. Bepenak di Jogja aja. Now that it's clear, we made it through the rain together. It feels like home, so why don't we just stay forever? Hey, jadi abdi sareng Rifki ke cucu di rumah makan orangutan Adventure Resto. Jadi teh keur nungguan mamen kita para kali mam jadi terus kayak gentos jadi teh arang teh jam geuna teh bakal angkat ke Borobudur gitu nya. Borobudur. Jadi aya nama uang nikmati heula mam jadi bebarengan sareng babaturan sekelasnya. Jadi patapang deui ke di Borobudur. Siap. Change it for nothing. Simkuring sareng babaturan balik angkat deui ka Borobudur. Iya, ya Arsal tadi ya. Halo. Rifki. Halo. Ekwan. Eta tujuanna ka Tos sakitu we nya ke pepenak deui di Borobudur. Tos sakitu. Ayeuna hareureung tos aya di Borobudur. Yes, ya. Jadi teh pisan ye jalmi-jalmi anu teh dieu. Contohna tuh pisan di tempatnya saya itu. anak-anak saya pisan madep Pisan apa nama ge tuturkeun bae orangnya jalan-jalan di Borobudur gitu. Raya. dan ini teman-teman saya yang cantik-cantik Ya. Oke, gimana bisa dikaranya? Oh baby, I live it. That's my true love, true love. I love it. Crank it up, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Oh, tinggali Candi Borobudur. Kumaha ki Candi Borobudur tuh? Candi Borobudur mantap pisan terus kayak
naik ke luhur terus naon deui Hans. Pokoknya mas Arang itu saya di Borobudur nanti jangkung pisan. jangkung pisan Hans malukana lebih abi jangkung lagi Hans tinggal tuh pemandangan tuh saya bisa Itu karena saya Itu pemandangan Hanes puncak nantinya. karena saya puncak Oh jadi kelak sata can orang ke puncak uang jelaskan lah naon Candi Borobudur teh. Jadi Ya, Hans. Candi Borobudur teh merupakan tempat persembahan para budanya Buddha nu gitu basa ke zaman Pajajaran gitu Hanes Pajajaran naon eta teh. Nu ya pokoknya mah kerajaan Buddha di dia teh nu di Jawa Timurnya Jawa Tengah Jawa itu ngabangun ieu candi teh di ribuan tahun lalu gitunya. Jadi ieu candi teh entos di dieu teh entos lami gitu. Entos di beribu-ribu tahun tahunan pokoknya mah Lebih. engke arurang teh bakal naik ke puncakna terus di dinya teh bakal aya pemandangan saya. Jadi antos anu teh dinya nya. Ayo orang kaluhur yuk. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go, and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go, and I hope you'll be happy now. I hope you'll be happy now. Yeah, I hope you'll be happy now. I hope you'll be happy now. Yeah, I hope you'll be happy now. Yeah, I hope you'll be happy now. I hope you'll be happy. Arurang teh keur menuju di pasar di Jogja. Di pasar ieu teh merupakan jebakan para pengunjung trio gitu nya. Halo. Aduh dipikir hana heuh. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step. Arurang teh tos naik ke Borobudur ke puncak capek pisan. Langsung soal turis gitu teh loba nu fotoan pokona mah pisan teh pisan pokona mah. Tos teh teh arurang teh bakal Jumatan heula nya tos Jumatan teh kalah fatur. Nah, langsung naik jeep di Lavatur teh ke Merapi. Jadi kayak bakal ningali gedina Lavatur kitanya saksikan di Lavatur. Jadi ayeuna teh arurang teh tos Jumatan di ditu. Nya, tos Jumatan di ditu. Terus ayeuna teh tos nepi di Lavatur. Nya, di Lavatur teh arurang bakal naik jeep nanti ke gunung ke walungan ukar itu pokoknya mah bakal rame. Kumaha tadi Jumatana? Alhamdulillah. Saya nah ke wang naik dina jeep ieu sareng babaturan bakal naik jeep didinya oke bakal babasaannya ningali nya I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you and me, I've never had a choice. You feel like home. You're like the opposite of all of my mistakes. Tear down. itu aya monyet Nya kembaran. main eta lanjut bakal naik jeepnya Naik jeep. Nyari oleh. Nomor 34. nomor 34 jeep nomor 34 di mananya
tinggalin ke di jeep, oke? Siap. Kayaknya ayah bakal di jeepnya. Ya. Halo. Halo. Rojong tepang. My trip, my adventure. Anjir. My trip, my adventure. Bray. Pakai helm, Bray. Ieu orang ti dieu teh nya ada ka Merapikan enak teh. Merapikeun. Ka Merapi. Terus kayak itunya mantap pokoknya mah. Di Merapi teh bakal bebasan masa jalan teh. Jadi ieu teh Kudu siap-siap. Kudu siap-siap sareng HP teh kudu diparemang soalna Bisi bahaya kabasahan. kabasahan gitu. Jadi konslet gitu. Jadi namun ke di Ruksak kok. namun ke di Merapi mah ngan paling oge video-video alit-alit sareng foto-foto nu Kage kayak jagi-jagi mah nyandak plastik kage plastik. I'm back, that's right. 'Cause for you and me, I got no alibi. You feel like home. Oh, so if you're asking me, saying, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it in my bones. I feel it in my bones. Yeah, and I know when it cuts deep down through your chest into your soul. That's how you know. That's how I know. I feel it in my bones. I feel it in my bones. Oh, mana ya? Buka. Oh, that's how you know. That's how. Jadi ayeuna teh areng teh menuju di Museum Merapinya. Iya. Museum Merapi Kamarijan. Oh, terus dia teh aya naon wae? Besar bisa barang-barang kilas. Harus Jadi ieu teh museum di mana barang-barang teh kilas bertimpang letusan gunung. Jadi ieu teh entos katumpuk itunya ku letusan-letusan gunung teh nya. Saya teh ketimpan ku asam-asam gunung karo ku We used to talk, 'cause conversations with you now just ain't enough. But I don't wanna go back to the things we said when we were younger. I just wanna move forward with you. So let's try something new. Yeah, let's try something new. Let's take it back, back to them better times. Netflix in bed, our little paradise. Those 80s songs, those were our lullabies. Do you remember? 'Cause I remember they're reminiscing about the way we. batu alien teh. Jadi batuna teh murag ti langit gitu. Jadi naon nu disebut alien teh? Ya batu anu ngarupakeun sapertos. Jadi ternyata ya ieu teh mulutna, ieu teh panonna, terus ternyata aya telingana teh ditunya. Lanjut. Lanjutkeun perjalanan. Kak, Mana di mana? di mana? Saur nama Merapi teh 4 kilo deui gitu tadi. Kilometer. Di Batu Alien. Batu alien. Jadi jauh kene gitunya. Jauh. Aneh. Pokoknya mah aya nama cabut lah. Thank God, and I don't wanna go back to the things we said when we were younger. I just wanna move forward with you. So let's try something new. Yeah, let's try something new. Something new. 'Cause I don't wanna go back to the things we said when we
jadi tos foto-foto di luhurnya. Terus di pangluhurna tadi Saya pisan tapi ieu teu pangluhurna teuing soalna kan di tos batasan. aya batas Pengunjungna jadi teu bisa keluar deui gitu. Jadi ayeuna mah bakal turun deui gitu turunna teh babaseuhan ke di jeepna teh Nah, nya. kayak bakal babaseuhan euy nama. Hmm, Lamun tadi mah kan bebatuan hungkul. nya. Nama sabari babaseuhan. Heeh kitu nya. I stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the night. Whoa, I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3. This is gonna be the best day of my Terus saya di hotel, terus sahur nanti di bewarang, kage bebersih, soalnya kan Cermin. Halo. Nah, kita sahur naman tos sholat isya, saya langsung ke Malioboro. Malioboro. Nah, di Malioboro teh kurang bebelanjaan. Seueuhnya belanjaan. Nah, ayo kolam jadi itu teh kolam renang. Saya pokoknya mah. Yakinya orang mah ke Malioboro ke. Oh, Amelia Borong. Yo, sip. Dadah. Never gonna give it up. No, just don't wake me now. Seueur jajanan. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. Ayeuna teh aurang jadi Di mata duanya. Jadi itu dia teh ser pemandangan utara itu gitu. Jadi teh ser tempat foto ya ayam monyet. Halo. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. Everything is looking up, everybody up now. This is gonna be the best day of my life. My We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Oh, getting caught in the maze, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we go and we run to the end and we run without shame. We own the game. And we ride on the flames till the morning light. Baby, 'cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide. Baby, 'cause we're dynamite. Gonna let the world. Jalayanya alhamdulillah lebihna Alhamdulillah. ya dengan keadaan selamatnya sehat walafiat. Nah sakitu vlog ti urang nu bisa kayana Beli aya kekurangan atau naon punten bisa. yo Atau assalamualaikum disimpulin gitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.